Punten Pak, abi bade nyieun surat pengantar. Buru-buru ieu Pak, tiasa teu. Bisa Jang, bisa. Bisa pisan eta mah. Ngan meureun ayeuna mah aya biaya administrasi saeutik Jang. Administrasi naon Pak? Nyetak suratna mah ke tinta impor gitu. Jang, lain kitu. Eta mah kanggo cap jeung tanda tangan. Cap jeung tanda tangan. Pantesan Bapak sok seger mun aya nyieun surat, Pak. Da kitu Jang aturan ti luhurna oge. Aturan ti luhur. Tapi nyelipkeun duitna di handapun meja. Leuh Jang tong kitu atuh. Bapak oge gawe capek Jang. Pak, warga ge sarua capek. Manya tiap nyieun surat kudu ngaluarkeun ongkos. Namina oge tos prosedur Jang. Prosedur naon Pak? Setiap surat pengantar menjadi pengantar rezeki Bapak. Jang, Pak, ieu mah surat pengantar teh. Meuni jiga surat tagihan,